urang sadayana ditakdirkeun ku Gusti Allah kumpul ngariung di bumina Mang Asep di nararaga 40 dinten murang kalihna anu mudah-mudahan ieu murang kalih Mang Asep sing datangkeun murang kalih anu saleh. Oke, mudah-mudahan janten sepuhna sing diwebarikeun diri rezekina sing dilancarkeun usahana. Oke, mudah-mudahan ieu keluargana sing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Setiap upami urang tasyakur ka Gusti Allah ngagaduhan urang kali luar biasa, nikmat anu luar biasa ngagaduhan urang kali. Sebab saur Kangjeng Rasul al auladu khirzu minan nar. Ari urang kali teh eta ngajadikeun pangraksa pikeun diri urang tina seueut neraka jahanam. Pangjaga dina diri urang tina neraka jahanam. Jadi murang kali teh bisa ngajadi pangjaga tina neraka jahanam. Bahkan saur Kangjeng Rasul wa akalu ma'ahum baro'atu minan nar. Dahar babarengan jeung budak, dahar babarengan jeung murang kali urang mangrupakeun panglebar bebas tina neraka jahanam. Saking hebatna. Mata kurang di mana-mana ngagaduhan urang kali tasyakur ka Gusti Allah. Hiji murang kali tidak pangraksa dina neraka, dua di mana-mana ayeuna urang dahar babarengan jeung murang kali eta dibebaskeun tina neraka jahanam. Wa karamatuhum jawaju ala sakali urang teh. Lain berarti dimuliakeun teh ku urang di walatul dunya. Duit diberian wae, fasilitas di cukupan lain. Ngamuliakeun urang kali teh dipasihan ilmu jeung tata krama sakan bisa nyalametkeun diri urang tina seueut neraka jahanam kaeta muradan. Jadi ngamuliakeun teh model kitu. Lain kudu diowalan wae ku duit, lain kudu diwawahi wae ku kahayangna, tapi ku urang berean ilmu agama sangkan ngarti mana pangerana, mana nabina, mana pedomana, mana anu ku urang kudu diibadahan. Eta teh berarti urang geus ngamuliakeun kanu jadian, tanamkeun kana hatena ngagaduhan rasa iman ka Gusti Allah. Tanamkeun kana hatena ngagaduhan rasa iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta eta kakarak ngamuliakeun nu jadi anak. Lain anak minta duit 10.000 100.000 sok. Lain budak meuli minta HP sok pameulikeun lah. Ngamuliakeun nu jadi anak teh pek tanamkeun heula kana dirina tentang pangeranna, pek tanamkeun kana dirina tentang karasulanna. Di mana-mana dina hatena geus tertanam aya Allah, tertanam aya Rasulullah, yakin ka mana manehna mangkat geus dewasa, yakin selalu imut kana ibadah ka Gusti Allah. Jadi murang kali teh biru perkara hiji jadi pangraksa diri urang tina neraka jahanam, dua jadi bebas dina diri urang teh tina neraka jahanam, tilu urang bisa mementas jambatan siratal mustaqim kusabab urang ngamuliakeun kanu jadi anak. Mudah-mudahan ieu pangajian sing ngajantenkeun hikmah pikeun urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.